laki Ari. Berarti saha. Siapa di kamar Mahmuna? Baheula mah disebut teh saung sangar kan kieu. Baheula mah tu aki aju ge osok ramana ieu. Kata hirukan. Teh ngawitan ngadamel anu lima. Pan urang lebet salat oge 5 waktu. Tadinya ngadamel 5. Tah ayeuna ngawa saung sanggar. Nya disimpenan sangu nyata disebut puncak manis. Nah ayeuna eta dihanap aya daun kawung kumaha. Dibeungketan buah kawung teh supaya ngaruntuy, supaya urang teh hiji ulah sewang-sewangan. Ayeuna misalnya daun pacing urang teh kudu cicing kudu tetep lamun urang yakin geus cicing ngakukeun urang Islam kudu cicing dina Islam mah. Ulah beunang unggut kalindungan geura kaanginan. Aya we upama eta mah kitu tidak milu eta ulah. Tah ayeuna disebut sulangkar. Ai sulangkar teh kudu ngahiji, ulah paburanta, ulah ka mana karep. Urang teh hirup urang teh aya di alam dunya teh. Sabab engke urang ge ditanya ngan dua ieu mah urang budul tangan anu badagna bae. Engke cek pamangih aki ngan duka ieu kelop sareng teuna dina hadis. Engke awal akhirnya urang bakal ditanya teh ngan dua rupa. Anjeun cenah ku kami diumarakeun ka alam dunya teh sapoe-sapeuting. Lamun nyiar ilmu mana buktina, lamun nyiar rezeki mana buktina. Sabab cek Allah kami geus nyiptakeun bumi jeung langit katut eusina sawarga jeung neraka. Pop kumaraneh geura olah geura pigawe. Kade lepat cara salah bibit. Neuneun ulah janji sok nyokot ulah janji top bisi nyokot hak batur bagian batur. Cenah kudu kaharti kupikir kahontal ku akal. Nah kitu ayeuna misalna aki ayeuna sasamaraan eta. Misalna aya samara warung, samara kebon. Ayeuna urang contoh we. Sana daging muning tapi lamun ku urang teu disamarakan bade raos moal. Kan moal. Pasti kudu ngomong samara ngan kolot mah disimbul sinang silokakeun teh. Tah ayeuna urang ge moal benten margi bumi teh dicicingan ku urang. Sabab urang oge tadi Kang Allah nyiptakeun Kangjeng Nabi Adam nepi ka Kangjeng Nabi Sis. Ti Kangjeng Nabi Sis ka urang mah nyata tina nurullah nu rasa nur cahaya nu opat. Sadayana oge tos ngaguluntung nuang jat bumi. Saha nu teu jat bumi sok. Ngan ieu mah punten teh bilih kieu anu teu acan terang anu teh sararang kieu mah. Keutina naon urang mah urang ieu mah naon istilah urang ngahijikeun ya. Kitu nya. Ayeuna eta hanjuang jawer kotok. Ai jawer kotok teh jawer teh hayam sok jaweran. Ai kotok ulah dikorok kotokeun model hayam ka karek ge beunta geus sok. Ceuk kolot tapi walahu alam ai ceuk. Da ai kuring mah ukur nulikeun ceuk kolot kitu nya. Ayeuna misalnya sok aya cenah hanjuang. Tah ceuk dalang mah geuning disebutkeun. Neuneun cenah dihandeuleum sieum nuna dihanjuang siang. Mangsana datang disampeur deui. Tuh sabab urang ge budakeun sawinu teh 8 tahun. Tahun kahiji naon, kadua naon, matak jalmi. Sanaos umurna parantos 2-30 tahun nepi ka ratusan tahun. Tetep masih keneh digelarkeun di alam dunya, alam nu kaliwat bakal kasorang deui. Naon ka kasorangna? Tuh urang lamun dilahirkeun ti tahun alif, umpama tahunna nepi ka jim akhir. Tapi ka sampai ka ditu nepi ka ratusan tahun anger bakal kasorang. Matak jalmi wayahna. Dina waktu titis tulis bulat jangkik ti Gusti Allah waktuna bulan eta tahun eta bakal rugi di sorang ku gering atau kumaha wayahna sabab sarinu 8 tahun teh atos kata pernah geuning ulah rasa maneh maka ayeuna urang jadi dilarkeun di alam dunya tapi maaf sabab sok aya pabentar geuning di urang teh tah ayeuna urang luruskeun sejarahkeun kumaha lalakon teh kumaha urang teh ulah sampai ka punten tapi ya punten
sok aya basa ustad jeung ustad nepi ka parasea naon paraseana tina pamanggih paham aya anu jalur kolot baheula dianggok mere urang euna apan aya nu henteu tetep ayeuna lumpat deui kana tahun hijriah aya tahun hijriah teh cenah karek dongeng ati ge jadi kangjeng nabi teh dihijrahkeun ti Makkah ka Madinah cenah duka walu alam da teu apal aki da teu ngaji aki mah teu apal kana hadis punten tapi nya yen nerangkeun teh ukur ku bahasa Sunda matak dina aya disebatkeun nyaeta pisang pungul teh dina bulan Muharram dina bulan Sapar santeuna urang teh anu saperti contoh lurah ieu mah contona we nu deukeut lurah kamari babacak diganti ku lurah ayeuna sakumahaeun ngomeanana pasti itu geus ngarasakeun berat sarua eta Kangjeng Nabi dina waktu harita yen non nuluykeun urut batur babacak memeres ku urang contohnya seperti lurah di urang ayeuna pan teu bisa beres ku sabulan 2 bulan nguruskeun hayang nepi ka alus teh tah ayeuna teh aki mah mung sakitu anu kapihatur nyangakeun ayeuna ka ustad atuh tutup ku assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tangke was-was mah urang di panggung di ditu ngaraseueur jalmi nu ngupingkeun upami dongeng tema ayeuna manggakeun Ustaz di MUI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin.